Ih, meni hararese batur teh ka dieu ge rek ngaliwat, meni hararese datang. Ya, Yuk, ka dieu heula. hei. Aya naon pamikeun beberes heula, sabari nungguan batur ka dari yeu. Heueuh da ih barudak teh meni hararese dijanjian rek ngaliwat oge. Heeh, mata ieu ge beberes heula we, mumpung aya waktu. Rek jeung naon atuh ngaliwat nanya? Ah, biasa we ujung asin, lalabna peuteui jeung sama. Ih, da sebenarnya mah hoream dahar jeung peuteui teh. Nyaha make mung jeung peuteui teu beuki lain. Ih, lain teresep peuteuyna tapi teresep ku bauna. Ah gampang, resep peuteui tapi teu resep bauna. Gampang solusina mah. Heueuh kumaha kitu carana bisa ngadahar peuteui tapi teu kaanggo bauna? Meh teu bau peuteui, hek daharna jengkol. Nya heueuh atuh moal bau peuteui, moal ge bau jengkol. Terus enak mah tuh ngomongin masalah peuteui. Terus enak mah jawab pertanyaan. Ai angin warna naon? Warna angin. Emang angin aya warnaan? Nya aya atuh. Kan angin mah teu katingali. Nya angger we teh katingali ge da aya warnaan. Emang angin warnana naon? Nya warna beureum atuh. Nah beureuy. Sok maneh lamun asup angin coba kerok, beureum kan? Heueuhnya, berarti angin teh warnana beureum. Adegan di balik layar. Naon atuh, pan keur beberes heula, ngadaguan batur sabaeulah. Aya naon pan keur beberes. Heeh, matak ieu ge beberes heula we, sabari nungguan. Ah gampang, teresep peuteui tapi teresep bauna. Teresep peuteui teresep bauna. Nya heueuh atuh lain ge bau peuteui, nya baunya je Nya heueuh atuh moal bau peuteui. Nya heueuh moal angin. Salah. Nya heueuh. Nya anger we aya warna beureum atuh. Nampo deh. Nah, make warna beureum. Terima kasih sudah menonton.